wabarakatuh. Kabrune Darussalam mulai paralon di jalan mangih tuyul mamawa balon menjawab salam na alon-alon cuan-cuan eta anak buah mama kufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Wassalatu wassalamu ala man ursila basyira wa nadhira. Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sahibil mu'jizatil kubra wa ala alihi wa ashabihi kiramin barara. Amma ba'du. Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala fi hadisin ukhra, yasba'u yaumal qiyamati salasatun, al-anbiya'u wal ulama'u was syuhada'u. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala sa'ir, idza nudiya lisolati fatruk jami al-kasabi wastaqbil rabbal izzati litakuna minan najati. Adunya mata'ul ghurur la takun biha takasur waksir biha minasukur qabla maji alam kubur. Ilahi anta maksudi warido kamatu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka ilaya wali hadhil jamaah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Dzal Jalali wal. Para suyukhun al-qurama, para alimil ulama, para kiai, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, para alimil ulama sanaos dari tata satu persatu namina. Ya khusus sepurang Abah Haji Ali oge Abah Husen anu kusim kuring dipihormat, urang doakeun mudah-mudahan ieu guru-guru urang sadaya ku Allah sing dipanjangkeun yuswana anu barokah, amin. Sebab ketika alim ulama masih keneh aya, minimal mah hiji urang teh boga deleueun, anu kadua urang teh aya dengekeuneun, anu katilu urang teh boga pentang. Geus urang doakeun mudah-mudahan ya guru-guru urang ku Allah sing dipanjangkeun yuswana
ditambih keberkahan ilmuna, ditambih jamaahna, ditambih santrina, ditambih keikhlasan kariduan dina hatena, bikin selalu membawa orang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa Kabunduhannya. Mana tak pelurana tadi? Wow, palurana gagah mah tampang nage alapatan penceramah. Urang doakeun mudah-mudahan sing amanah, amin. Sing biasa membawa masyarakat menuju kebahagiaan bukan cuma di dunia tapi juga menuju alam akhirat, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak ditata satu persatu namina, bil khusus warga masyarakat kampung Jangkedet anu dina enjing ayeuna mieling dilahirkeun junjunan alam. Urang doakeun mudah-mudahan non rupiah anu parantos dikorbankeun sehingga jadikeun wasilah khususna urang Jangkedet umumna nu hadir dina saat ayeuna sadayana nu pertama sing kenging ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang di alam akhirat direjengkeun deui mah, dibarengkeun deui, dihijikeun deui jeung alimil ulama, jeung para pecinta-pecinta aulia-aulia Allah, para pecinta-pecinta anbiya Allah. Mudah-mudahan orang ahli jadi di surga na Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa adakumullah. Calalager mak, calalager awak cager naon teu cager kantong. Oh saroba aku lagi kantong mah bolong mah teu bolong mau bisa dandan duit ngan ku bisa syukur urang awak cager bage geus alhamdulillah. Sabab lamun awak cager dahar mirasa ulah tak ieu jeung itu kajen kadua daging kebo marem bae asal awak na cager geus dibere awak cager kurang pake syukuran ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirna urang kalebetkeun kana syukurna urang ka Allah. Rabiul awal deui mah muludan deui ngariung mamawa besek deui laju eta ahlak geus rarobah teu cak mak ahlak geus rarobah teu can aya keneh teu urang dieu ibu-ibu nu sok ngabekepan sumut salaki. Mati gua kiai sabekep-bekep nah dasarna kiai sabekep-bekep nah non we dandararia. Kadang-kadang paneta urang salaki keur ngomong, salaki keur magahan, kupedah di masjid aya RT pengumuman ya. Cik RT assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaki urang keur ngomong eta sumut salaki dibekep bae. Ganeng cenah RT ngomong ke naon tah pan eta sumut salaki dibekep mah eta salaki meuni kekalekepan kunaon kitu sampai ngabekep salaki eta kieu cenah susuganan ngumumkeun BLT laju menang deui nyadara rusuh. Bo mulia keneh omongan salaki, mulia keneh omongan RT parkunan di bekepan. BLT di pemerintah mah paling ge 3 bulan sakali. BLT di salaki mah online 24 jam. Betul? Betul. Hari eta teteh meuli skin care di mana? Hah? Janu kieu mah kudu make skin care.
lamun teu make skin care muriang teh skin care di mana duitna disalaki lancar disalaki mah kadang-kadang salaki mah kuli mangul popongko awak nage meni begeng lembang dendek doang pampir barang pamajikan anak komo bari jempog anak TK mangantar anak kantana mah di sekolah TK anak nama jajan 5.000 main nama 50.000 bak munasabah awak nage lalinto eta duitna disalaki geus mudah-mudahan sesuai jeung tema tah dengan Maulid Nabi mari kita teladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sapopo. Oh sehari-hari sapopo Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Geus mudah-mudahan aya perubahan. Ngan kudaek nabae ieu urang kuari di zaman akhir mah ngayakeun Maulid Nabi aya hiji keterangan anu disampaikan ku Syekh Ma'ruf Khorki. Terang Mas Syekh Ma'ruf Khorki ento sok ngaji telok aju ngajinya naon bae nu kieu mata kanan ngaji ku ngajina kadang-kadang balik ngaji ngomongkeun kiai ulah tasalakina kiai beak diomong kumaneh nutunuh kiai nu disalah salahkeun aing ngomong gaji giliran kiai eta sok tunuh teu nyambung atuh nyambung di mana kumaneh nutunuh kiai nu disalahkeun dia mun mah kiai nu magahan ngalemuk erek karak disalahkeun ieu mah kiai mah ngabreng-brengok magahan kumaneh tunuh kunaon nyalahkeun kiai mah eta cek sisiri sakti Cik Syekh Ma'ruf Khorki guruna Syekh Siri Sakti muridna Syekh Daud Apoi eta pernah nyarios ieu khusus ke orang Caketok man hayya to aman sahabat jalma nu nyiapkeun kadaharan sabab yakin urang dieu neuk muludan mah ngayakeun kadaharan ngeun kupedah geus waktu nama lain kadaharan anu eueuh tapi jelema nu ngaleuyak teuing eta syariat lain kadaharan nu saeutik ngeun jelema nu ngaleuyak teu eta syariat hakikatna nasib nasib teu kabagian ulah mutruk mahnya di situ menang ganjaran hari eta dendam ke giliran di luhur maulah dibere urang dia hari nu dendam mah ngan piraku pangajian ongko dendam bae sahabat jamana nu nyadiakeun kadaharan ieu urang jangkeuteup komo eta ibu-ibu napan capek neuk muludan eta mah ti kamari kenehnya nyabutan bulu kelek kasalakina geus bebe jahe ai kotok jago panggedean teh tolong aya dikurung sok di mana nyocorna eta para lain masuk dina tangkal buah di pipir imah moal enak kapenting mah kudu ditewak jaurang neuk muludan ngan kudu-kuduaan biar nyangkal baterai aing nu naik jalamun aing naik kalau tangkal buah neuk newa kotoknya nyangkal baterai lemun aing sabolah moal bisa newa kotok cik pamajikanna datang ka penting pamajikanna nu mawa baterai salakina nerekel kalau tangkal buah neuk newa kotok sorot cik salakina sarmoah disorot palebah mana ya kotoknya tekadala ku aing mah padahal kami macik pamajikanna hanapeun ku maneh tang ngeluk bae huluna ge nu bener dia eta hanapeun ku maneh huluna ge ngeluk bae tapi aneh kak ongko kotok jago cenah ngenop dua siki tapi eta makan lagi dia pelolok salah nyorot naik kaluhur tangkal buah disorot ku pamajikan di anak salah kita make calat make samping doang ngomong
mak dipencit idinya wajamaah ikhwanat, mondang dulur, mondang tetangga, mondang baraya hikmat ya ke anak parawan nek gerang injam HP mah nek naon nek mondang sisar boa ini tuh di mamatang kolecer ya orang jak isuk nek muludan menaik mah yang teleponak make telepon adu banget ya nah telepon adu banget video call setelkan jama mata bisa disetelkan ku anak-anak nelpon kasar boah ternyinaun dia cik sarboah atau nerima telepon ay teteh ternyinaun nerima atuh hiji nelpon hiji nerima telepon engke jadi suk biarkan kelumur aingnya Tuhan kami mana mulut muludan ya aing kuari dalam kuliah kenyabutan bulu kotok eta HP nah disorotkeun karena kotok nuker cabutan kan air video call mah eta kamera lain yang harus ka ditu ka dieu ka urang aya juga kumaha namun nyorot kotok nu dicabutan bareng malik deui bae cik sarboang teh beula ditu pan eta mah bulu kotok rintik jempet kitu teh bareng eta mah bulu kumanehna ngongkong kasorot mah ngumpulkeun baraya sampai ngalet hadir di ieu majelis taklim sementara alhamdulillahirabbil ini nyawa auqoda sirojan munti penting teh menyeut patromak baheula mah ai kuari mangeus teu kudu kamabari jeung ti beurang mah dirinya nyinaon deui wa ta'attoro make minyak sengit wata jamalah make kagagahan skincare jeung saja mina dipake mak dangdanan teu ka dieu meme ka dieu mak oh dangdanan tenanan kayak digajar anggeus ke urang keteranganan nya make baju nu pangbagus dak mana baju aing urut lebaran teh anu simer simer yo mak aing neng minta minyak sengit ke anakna parah dibere minyak sengit make lipan panbikal dan make lipan kayak diterapkeun bah dia bibirna kikieu andong bujaer panggemkeun calangapkeun naon maksudna eta sinarat oles deui dong bujaer ngadatai bibir di bereman make sifat mending ngejebet tujuanna nata di banli maulidihi kusabab ngagungkeun kana dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka cik Syekh Ma'ruf Khurdi jama Allah taala yaumul qiyamah ma'afur qatil ula eta jalma-jalma nu bedel kitu bakal diijikeun ku Allah dina poe kiamat yang kloter pertama asup surga saeta minan nabiyin tina golongan para nabi alhamdulillahirabbil alamin mantap mak haldang sakedeun bae mah wajarnya bener teu mak cangkel teu capek teu capek nyina ada kosong tinggal ngadengikeun. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi ulah ngarasa rugi urang ngalaksanakeun mauludan. Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Sabenerna mah hareudang kula jadi luhur. Sababna kula mah luhur mah mata poena deukeut jasa. Mata ieu kula sabenerna make sorban lain ku ngagagah amat. Keur teu make sorban ge kula geus gagah ieu. Tapi ya alhamdulillah karena kamera mangles moal renyak teuing ngan dia mah make sorban mah pan lumayan dia yang usap kesang. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah ngan teu sakur-sakur jalma anu hadir ka ieu tempat teh diiringi ku kaikhlasan karidoa
mantapna sim kuring nekenkeun nek hadir ka mana bae nek sabae nu ceramahna selama urang niat pangajian mah ya ulah niat ka gigir ka kenca jor teuing kejo mana kabagian tah nek henteu kabagian syukur teu kabagian atuh tinggal mutrukna nu penting urang menang sabab jika jeung Nabi nyarita kieu mah saya ti ala nasi zamanun qalilun fihi fuqa'uhum wa katsirun fihi khutoba'uhum. Suatu saat bakal datang ke umat manusia palurah anu mana dia tak umat tersebut dina zaman harita kiai masa eutik mah kiai nasa semet ari eta tukang ceramah mangga buat Pak loba teh tukang ceramah Pak oh loba batur mamake gelar sagala mah aya Ki Jangkrik aya Ki Jubah belang aya Ki Jubah hejo cepot muda dalang muda ngeun pula nu teu make gelar naon sabab nak pula mah rumah sabae teu boga gelar sakalian make gelar aing make tukeun Ki Sempak jeur teuing jaga sekabagian mah kiai masa eutik tukang ceramah malong loba sedangkan punten memang KBG berguna sesuai fungsina masing-masing ngan anu leuwih bermanfaat pikeun urang dengekeun ka urang dia leuwih bermanfaat ka urang adalah guru-guru urang anu sapoe sapoting magahan urang 24 jam urang apal kana rukun salat urang apal kana sifat wajib di Allah sifat mustahil di Allah nu ceramah mah anggap baelah eta mah sarimi geus bosen ngadahar kejo selang heula ku sarimi engke mah balik deui kana kejo taya urang pan muludan naon tujuanana mah menghormati anu memang kudu dihormati lain berarti nu sejen teu kudu dihormat ngan aya anu kudu leuwih urang mah sok kadang-kadang salah mah ari nu kudu dihormat teu dihormat ari anu teu wajib dihormat dihormat urang buktikeun mah malamun kadatangan ku semah eta nyieunkeun kopi pan ka semah sok ditawaran sagala misalnya semana palurah bade kopi pahit kopi manis teh pahit teh manis ditawaran Pak doang nu gablek geus ditawaran dijieunkeun age make gelas anu aya ceria laju luhur handap ditatakan giliran nyieunkeun kopi salaki sorangan ya jika salakina balik Jumat lalieur amat mah hayang ngopi gara dijieunkeun kopi kumaha ieu nu kieu ngomongna atuh nyieun sorangan ulah yang diladenan bae ku kami nanti kadang pamajikan keur teu kaur sakalian aya semah dijieunkeun jeung semah nu semah mah aya tatakan anu salaki mah eueuh tatakan bari gelasna ge gelas homek dengekeun ulah salah harga lain berarti nu sejen teu kudu gampang eta ceuli gelas fungsina jangan angkat gelas babari laju tatakana nalika diingkeun kena ieu si gelas moal ngagiclek jarakna tutupna supaya ulah gerak diit nu salaki mah eueuh gagangan eueuh tatakan pan eta bahaya kumaha lamun ke ngangkat gelas eueuh gagangan ieu laju cepo jadi engkeun lain dina tatakna ngaboledak cairna kopi panas ngabanjur kana kajutna pan eta bahaya hargaan salaki urang mah dengekeun urang jang tetep teu kudu ngamuk ka salaki hayang jarah ka Banten teu kudu ngamuk ka salaki hayang jarah ka Cikadueun ka Cilongok jeung sajabina lamun salaki teteh teu mampu cukup ka rumah teteh mah aya di imah salaki kuman
lamun aya urang dia ilu jarah jeung kiai ongkosna menang pasea jeung salaki misalna ya ongkosna menang pasea jeung salaki datang ke Banten Sultan Banten Hasanuddin ge nyami wah nu didelekeun imah ewaeun ka awewe doraka kanu jadi salaki mantap hargai kurang salaki urang ieu hargai nu kudu dihargai mah benar kasih mah menunjukkan jalan menihudang-hudang ayo rombong Abah Haji Ali paling mana lurus baik nanti para patah lurus baik mungkin belok sakedik mah eta rombong Pak Haji Ali oh hatunuh ibu sami-sami giliran salah dinanyakeun bedog denge kena muludan dia oh nya tampilan sok ngajinya tapi polo mobilenya komote lamun henteu giliran salah nanyakeun bedog dah ai bedog ka mana kumaha jawab dari guru peureun ya atuh bogo nah eta jawaban ya kalah nanya deui atuh bogo kokon sahanuna maka ge hirup baulah lengotan nanyakeun ka kami aku ai salaki nanyakeun ka saha ka Jokowi putung aja di rumah gampang udang modong nunjukkan jalan ka semah teh udang punten kalau kenaon tadi bedog oh bedog lurus bae nya kapung terus mungkin belok sakedik dirinya aya bedog menuju tati bedog nyala deh sopan-sopan akan laki aya kanu kitu di dia aya nanya aing beuti ku aya kami ya kita oh eta kasalah Masya Allah ya muludan anak mak geus mudah-mudahan urang bisa nyontok rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeh mentah hampura ka batur dengekeun dia Bu turun di masjid ka salatuna jasiling hampura ge satahun sakali ya ulah geranya aya imah batur dia mah turun di masjid dan tanah mah minta hampura sajadah disalinangkeun mukena disalinangkeun jahayang kadeuleu baju anyar lain mah mun aslina cenah ieu aslina lain nomor hiji naik mah ieu meulina ge ti tanah abang lain mah nu dia mah ti tanah sengketa terus kaungal imah assalamualaikum hampura teh nya dosa abdi lahir batin karos teu karaos hampuranya hampura terus kaungal imah salaki mah di imah ngah negahar kejot tiis daging asem pamajikan mah nyayap kaungal tong mah datang ka imah wajib tangange jam 11 mujud loba juri atuh tangange mau loba juri cik salakina di mana banget dia tuh kasurupan juri ke salaki mulai kumaha cik pamajikan anu sok suci teh aing jelema telok ngaji mangka hirup mah kudu ngarti kana agama doa kami sok takorum ka Allah anu doa bihirna iya Idul Fitri minal aidin wal faidin kami manggeus mohon maaf lahiran batin lunas kami mah kabeh kata tangga teu cara kumaneh ngadek kok cik salakina lunas banget dia hejo kain mah dia can menta hampura kumaha cik si eta lah pamajikan polongol teh nya ieu nya pohoan ka salaki podo badenge keunda nu karari ka salaki pokok iho jenanya pohoan lagi sakali ngomong kia hampura burung nya tak hiji pakai burung aing teu ngeunahna di dinya eta make burung hampura burungnya bisi make bisi deui nu kadua hampuranya burung bisi kami boga dos sosohoreun teh
bisi boga dosa sosohonan tak? Bisi boga dosa. Ai katantangan nu jarang pamih teu sagulung sagalang lahir batin karaos teu karaos. Ai kasalaki anu ngapul beurang peuting pamih bisi. Umal poe salaki mabok pejus ku maneh. Ngomong bisi. Untung salaki taruh pamajikan lasun. Karuana kumaha jeung salakina heula jalanan di hampura da kuaing. Sakali deui tampiling nya kumaha. Kuaing lebaran kan sining anjam leuwih. Akibat salah menghargai urang pun masyarakat hadirin rahimakumullah. Punten anu bakal nyapaatan dina poe kiamat jika jeung neba aya 3 golongan. Anu pertama para nabi, anu kedua para ulama, guru-guru orang sadaya ieu guru urang di tiap kampung anu tugang magahan bapakna, nu tugang magahan ibuna, nu tugang magahan anakna, nu tugang magahan incuna, ulah sampekeun kurang teu dihargai. Pan urang mah sok salah. Ari ngaburu penceramah anu geus terkenal muni pabujug-bujug. Sasalaman hayang nyium, hayang foto segala macem, ai suku guru kumaneh ditincak. Heuy. Ai suku guru kumaneh ditincak. Masya Allah, karunya aku. Mantap ulama ya Bapak, di lemur kula ya. Ulama telok manggil penceramah anu hargana leuwih ti 4 juta, ulama telok. Kunaon sababna karunya ka guru sorangan. Lamun sampaikeun puluhan juta dibere ku urang, ari guru ngaji urang 25.000. Benar. Dengekeun ku darah. Memang guru mah moal ngomong ikhlas karena Allah, betul. Moal geus karena Allah geus teu perlu dipagahan ku ka maneh. Ulah eta bari meukeun amplop geus 20.000 sing ikhlas bae kiainya. Si kiai mohon bari lalus. Ari nu ti luar 13 juta, 15 juta, ari guru dararia anu beurang penting magahan 25.000. Nepi mana mulyana ilmu urang, nepi mana barokahna ilmu. Ketika hati seorang guru geus tergores, tersinggung, naudzubillahi min. Ulah gagah. Guru sorangan mah disepelekeun, neuk naon. Eta hirup. Nu ti jauh mah sejam belum tentu dipake ku urang. Eta nu bakal nyapat urang nuntun ka urang di alam akhir. Mantap ieu masjid ya, Pak. Masjid mushola pan digambarkeun ku Kangjeng Nabi teh baheula mah pan can aya mobil, can aya kapal, can aya kareta. Digambarkeun ku Kangjeng Nabi diibaratkeun seekor unta. Ieu masjid digambarkeun seekor unta anu mana unta tersebut bakal membawa masyarakatnya nyabrang tina jambatan Shiratal Mustaqim menuju surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabeh kuat geus urang kuari mah gambarkeunna ieu kana mobil. Ieu masjid bakal digambarkeun mobil hadirin. Eta anu sok adan engke di dituna jadi supir. Ari imam jadi naon? Jadi kenek. Pan turun pangkat tenang. Sabab naon? Eta nu berjamaah neuk saeutik neuk loba oge, imam tinggal ngajejek. Menang hasil ngumpulkeun nu adan kelewung nu adan. Mak kabeh nu makaya eureun heula sok eureun teh mun ngadengen nu adan. Eureun nya salah kita teh di saung-saung eureun. Eureun tangangin udah cenah loba juri ge karengis adan tangange cenah. Eureun nyeduh kopi beung ngarokok di saung sawah. Salat maka masjid teu. Bahkan sholat di saung gen cik malaikat heunya wanci tangan ge loba juri goreng. Juri kena keur ngaropi di saung sawah. Ari ngomong-ngomong hirup hayang barokah digeroan ku Allah hayang bahagia teu nurut. Nah, maka cik sair tadi idza nudiya li sholati fatruk jami'a kasabi wastaqbil rabbal izati
litakuna minana jati mun ka kuping suara adat stop sadaya kalakuan geranyang hareup ka pangeran ame hirup kurang kabagyan eureun heuh asup ka masjid hasil menang ngagoroan nu adan kumpul di dinya sehingga imam datang tinggal ngajajak wajar lamun di alam akhirat nu adan muazin ngajadi supir di dituna alhamdulillah geus gemah parebut adannya ieulah ieu masjid ngejeblik segede masjid asar teu kanyawan asar magrib teu kanyawan magrib mah atuh gawe naon ke di alam akhirat kita jadi supir si muadin eta si supir jadi kene urang dia anu sok berjamaah engke aya nu pangharupan kunaon sababna si eta mah nya berjamaahna rajin nya keur ngabangun urunan panggedean yo dengekeun ulah karoret aing ari ngabangun imah anggus ari ngabangun imah kabehan teu anggus nya sok berjamaah nya urunana panggedean pangharepan kelas VIP ngeuna kelas istimewa aya anu pertengahan ya berjamaahna jarang urunan samet deui aya nu dalok berjamaah urunan hanteu di luar nyekelan kana tihang sedangkan masjid hiber bah nyabran jabatan Siroto dihadap raka aluntab-luntab si eta muka kebos raka mungkin putra kan sebab dari jero cicing hei ya guru urang nung imaman urang magahan urang bakal nyapaatan ka urang di alam akhirat urang bakal ngarejeng deui di alam akhirat jeung guru-guru urang sada mantap emak lamun hayang disapaatan ku guru ku alim ulama ulah jauh di ulama ngaji banyak ngaji ulah gengsi eta deket kiai ieu mah kudu anu gati-gati teuing eta kunaon banyak heueuh kami mau ngomongnya cara menang topik hidayah betul menang topik hidayah menang di mana beureun cicing bae mah maksakeun maksakeun heueuh teu maksakeun mah memang kieu mah babari keneh naikeun kebo ka luhur losbak daripada naikeun salaki teteh nu tolong berjamaah ka masjid naikeun kebo mah teu kudu dipangku berat moal ka bawah ditarik eleh tanaga bukakeun bae lawang mobil losbak tongkrongkeun kebo hanjeuk hareupeun mobilna sintrek bae kajutna cetrek ngajlot eta kebo ka tinggal nalian coba jajal praktekkan kasalaki teteh nu tolong berjamaah bukakeun lawang masjid dorong salaki teteh kadinya singkapkeun sampingna sintra kajutna kira-kira ngajot mah ngajot mah di pelama nyabok mah pasti geus meuli nabi mudah-mudahan bisa nyontoh kesangkaan naon jadi jelema bener mah ieu urang teu cukup ku jelema ngabadeg jelema pinter mama geus ngaleuyakeun ari teu bener mangkena minteran mantap pentingna bener heula sabab sifat wajib di Rasulullah ge langsung pinter henteu naon heula sidik amanah tabligh batona bener heula bener sabab mah kajian urang bener-bener manusia ieu manusia lain dia iya bener-bener manusia Allah jurigan kan mencan pugu jadi manusia bener orang bener-bener manusia tanpa ku jalan manusia bener orang dipetik ya terlempah mangih awewe ngejegir di tengah jalan bukna ngerubi cik urang jelema tak jurig dia mak psikologi lamun hayangnya mah eta jelema atawa jurig ulah di dalam tihareup kumaha tongengan kita campuran ini nyadi tongengan mantap engke kadeuleuk mun sukuna teu napak bereta jurig barang di dieu kurang sukuna napak dicekel ih bener ieu jelema ngan ieu jelema bener tah atawa bener jelema doang biar aku tengah penting bikang aya di dinya mak ya orang bener jelema ngencan pugu jelema jelema bener iya ge bener ibu-ibu kan
ngan di dia doang. Gua mendatang ke imam malah ibu-ibu bener ya. Ah, iya bener ibu-ibu kan? Nanti ini nak makan tiu, makan busana muslim. Datang ke imamat tuh jadi ibu-ibu bener. Ulang sabab nak robah jadi bapak-bapak. Mana robah jadi bapak-bapak nak? Bukan muslim nak dibuka tes. Luhurana dibuka tiungna tadi pak. Harus dam. Pada tuntut pakai tiung masa bapak-bapak. Laju busana muslim dipakai ganti ku kolor salah kita. Tapi dia menyalutak kami macan pernah pakai rok pemajikan. Tapi grup nuir eta kana kolor salah digawat. Bari kolor na urut emlek pemilu teh apa urang. Aya aranan di eta teh dijahit dijieun kolor dia hareup. Coblos di sini. Pakai ku ibu-ibu coba. Dia hareup aya aranan coblos di sini. Mana halal masuk pakai kaos pamere sales kopi diharap napas pelbada ada di dia bikin ketagihan terus lain jadi ibu-ibu deh terus robah tadi nama bener ibu-ibu datang ke imamat tuh jadi ibu-ibu bener ya bapak-bapak ya kan bener bapak-bapak ya datang ke imam belum tentu jadi bapak-bapak bener ya beneran kadang enu adat sugan daek meloyong ke masjid sholat di imam bae nusok di imam bae madak bikang dengekeun tanyakeun ka Baji Ali ka Bausen ka Ki Karim ka Kiai ka kabean tanyakeun awewe mah leuwih bagus sholat di imam nu pangkunian ruangan ge daripada keluar makanya sholat sunat teu beunang tak awewe geulis sholat sun teu beunang kumaha nu goreng teu beunang nu goreng IJR mah teu beunang nu geulis teu beunang kajeun teu JR nu goreng tapi JR teu beunang sabab nimbulkeun fitnah mangga rek sholat mah ini eta ge make baju goreng bae iya mah kadenge adat bapak-bapak sugan naik ngeleyeur ke masjid di imam bae berarti lain bapak-bapak geus jadi ibu mak lamun salaki mah sholat di imam bae rebut samping jeung sanen pecina ganti kudu kena dina make aku bi ahli sunnah wal jamaahnya mensunahna doa sholat sunnah marame ahli sunnah iya bro ay sholat Jumat rehe nu wajib giliran tahlil pinuh giliran pengajian aki-aki doang opatan aki-aki nu hiji kiih bae keluar bae nu hiji matuk bae nu hiji ngalengut bae molor cik kiai mah hantu mulai kunambe ka bapak-bapak kana ngaji ku hese-hese teh eta berarti selain bapak-bapak pamajikan mah kuring ngagepot ai ku maneh momekeun manuk bah eta geus ngomekeun manuk masyaallah isuk-isuk bari ngangsul samping ngaheotan teh nya teu bisa ngaheot kula atuh kangen nyikir-nyikir bari ngasurkeun samping ciut tapi ngaluhuran teu karasa cik nu liwat eta manuk ka meureun jabrig gitu ai kana urusan manuk ai makaya ku ngedol-ngedol teh salakim apa majikan mah kuling ngagep buat nu kieu kala musuh paling jago mending lamun teu ninggalkeun salat teu lamun musuh bujur teuing daripada ngomongkeun batu mah mending usah belajar kusu hirup mah nu usah basok anu usi ge marahun eta kanu usi cicing ge jeung aing jenang oh nu ngadaka marah kok bukan anu cicing mun tah eta urangnya bisa tumpeun doang kitu doang numus tapi teu hirup benar sama benama cicing bae mana nama pan atuh ngalen ka seutik tah hareup ngajebur ban tah bener
Ya, orang supaya jadi jelema bener sabab cik keterangan Imam Ghazali manusia eta kabagi opat mah. Nu pertama rojulun yadri wa yadri anahu yadri. Nu pertama tah. Nu kedua rojulun yadri wa la yadri anahu yadri. Anu katilu rojulun la yadri wa ya'lamu anahu la yadri. Nu kaopat rojulun la yadri wa la yadri anahu la yadri. Kadang itu laju ka arti itu manusia eta kabagi opat. Iya kah? Sakur-sakur nu boga ilmu bisa jadi jelema bener, bisa bae nu boga ilmu teh bener. Sakur-sakur nu bodoh teh bisa bener, bisa bae nu bodoh jadi jelema bener. Kesimpulanna di dinya nu kahiji cik Imam Ghazali rojulun yadri wa yadri anahu yadri. Hiji jalma anu boga pangarti bari jemaina sadar mun maena kita boga pangarti sehingga ngamalkeun pangarti nak sesuai kemampuanana. Sababkah prinsip hidup mah lebih baik jadi manusia biasa yang ada di bumi daripada jadi malaikat tapi tidak turun ke bumi. Dengekeun kula naon maksudna eta bahasa majaz teu kudu gagah ngaji hirup maka kajian cenah bisa alif b tapi dipagahkeun kanu dengan sehingga budak peletik bisa wau karena kalam ilahi. Alif jebra, alif jarai, alif paseu, a i u dipagahkeun tapina kanu bod leuwih gagah daripada ahli tafsir, ahli fikih, ahli tauhid tapi telok daek ngamalkeun kana ilmuna. Eta manfaat khairun nas ampaurun nas. Manusia terbaik ada anu paling bermanfaat bikin papan teu kudu apal aku bayati jeung nahawan hirup mah. Nu penting mah apal bacaan anu fardi tapi masyarakat teu jadi salat sendiri berjamaah akibat ditulungan hukum manehna anu ngetukun bisa Fatihah dong. Kajian cenah gagah ngajina tapi eueuh telok berjamaah jeung batur mah kurang manfaat. Mak eta rojulun yadri wa yadri anahu yadri. Jalma boga pangarti bari jeung sadar boga pangarti sehingga amal ilmu da diamalkeun kanu dengarti. Alhamdulillah aya pan kiai ge jelema mah mantap wajar sok aya mah kiai koret aya jelema ieu nak muludan ieu kiai kalah masjid kotok santri kumanehna kotok loba barang santri nak paraban kotok sarasardak ai kotok aing ka mana ya cik babatuna tadi dipencit ku kakak nu teu bebeja ka dia imun bebeja ka moal nanyakeun aing tanyakeun ka kiaina bah naon tadi cenah mencit kotok abi keur isuk ha jor teh nan haliu amat teh jor teh kotok Allah atau begitu nah hakikat mun Allah kabeh ge kan ngan anu milik majajina jor teh ge jeung Allah ieu. Lajuna begitu saya santri nak tamatan amil membacakan mencit mekiai kabeh. Cik kiai dak aing me aing ka mana we hiji acan. Cenah dipencit tadi ku kami, padahal yang mencitan me aing jor teh bah jam me Allah. Nu kadua ya nu peringkat kitu. Rajulun yadri ngan wala yadri anahu yadri. Hiji lalaki hiji jalma anu boga pangarti ngan teu sadar. Mun maneh teh boga pangarti sehingga teu daek ngabalkeun kana ilmuna. Tah ieu kajian kudu bodoh penting dielingan. Sabab eta ibarat jalma hees kudu dihudangkeun ka mah jelema nganti. Kasebutna kalimah jelema bodoh. Kiraku kami kudu salat berjamaah imam hiji-hiji acan. Jakarta aya ulun mah teu meunang baskom sok kudu eta dielingan sebabna bisi keur karunya jelema bodoh lamun sampaikan salat ge eueuh nu mimpin berjamaah mantap. Nu kadua rajulun yadri mun wala yadri anahu yadri. Nu katilu kah rajulun la yadri wa yadri anahu la yadri. Lalaki nu teu boga pangarti ngan manehna sadar manehna teh loba kakurangan bodoh sehingga manehna daek ngaji.
gitu mah jauh ramah jelema bon jelema bodoh teu ngarti kana nana ngaji jonten teu timu bae ge ngaji da kisah kana urang boga pangar minimal asup kana bodoh anu dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang mah jelema bodoh salat sorangan teu bisa nah hiji ka masjid aing madak cenah hayang salat ka masjid isin ieu cik jawara ulah isin ka di pamajikanana daripada salat sorangan teh ka masjid we tuturkeun Abah Haji Ali kumaha gerakanana ulah sampaikeun beda tuturkeun kabeh kalakuan imam ku kakak beres kakak ditanggung jawab ku imam lempang laju nama teh jawara ka masjid make pecena ge gede nyolobok meunang inyong datang ke masjid cicing pas burian imam satali pas ruku kasegeng pecina eta ku kiai ragat cik kiai kareret bari ruku jawara ieu betul mabur main di kadek ieu masa kau kadang ngaplok tulung karat kembang eta imam julak ciluk nuluan kusen buka neuk ngajlot atuh si jawara ge cik pamajikanna turutannya imam julak ciluk kitu begitu kadang ku imam aya kusen molong ngajlot imam kana kusen keluar nya sieun di kadek jawara ge ngajlot betul pas ka jalan aya ojek di orang kan ojek tak ku kiai ku imam jek orang ka mana sabeakna bensin ku dia cenah da usia di udah jawara dulu kiai buat ngojek orang kan ojek di mana ge jek orang ka mana cencer imam adeuna doa film teh polisi udang jawara kok udah beak bensin ojek nu mau kiai hareupeun warung nyumput kiai ke jero warung atuh ojek nu mau jawara orang di hareupeun warung asup ke jero warung nyaran kiai cik kiai teh mending nyerah bae aya kumaha ge pasti pagi aing dicajang di kieu mentah hampura keluar di menyubutan eta kiai hampura abi teu ngahajak nyegeng peci kakak di tengah hajat wayana abi ulah dikadek cik jawar teh sareng ngadek dia aing mah budak-budak dia ge nanya dia urang salat angeusan teu can ya bodoh imam teh agung masih tadi geus batal balik burung poe geus angus mah balik datang imam bebe ka pamajikan apa yang ada kata tanah jarang naikeun berjamaah nyaneng cenah kuna atuh orang ribu eta berjamaah ribu kumaha atuh buat ojek sana lu akibat modok mata kurang mah jelema modok ieu kiai mah ibarat supir ibarat urang ibarat penumpang mah kula nanya ngeunaan supir ngeunaan penumpang ada rusuh coba orang buktikannya ngeunaan penumpang gitu nya urang ke Banten nyewa mobil pariwisata 60 kursi jam 7 geus arasup kana mobil jadi katinggalan cik tatanggana nu kamarana ieu cik urang doakeun nya teh kami nu ka Banten ke dibalikeun sawok ya aya mobil supirna teu geura datang sampai jam 12 beurang mobil cicing bae urang di jero mobil bae diuk lagi eta kenal eta awas supir jadi penumpang cik ulama sadusun-dusun jelema teh lompat mobil teu lempang mah eta birit sempet ka ngomong-ngomong udah jadi penumpang berarti nuhun mah jadi supir doang Allah muatan pariwisata belum 20 kursi cuak sehat kama mananya karena muatan hiji dan ulah tas setor kagunungan yang beli bensin beli udur di awal supir bawa Allah muatan kekeluyuran membawa juru nungan laki teh supir ayah penumpang gitu penumpang ayah ibu-ibu sesolawatan Yesus kene di pengajian pemimpin Padri Salin yuk istrinya Ki Hangguru setelkeun minat amplina pan ibu-ibu mah tanya telkeun ampli telok dites deui langsung gas bae cetrek halo jadi itu kan cetrek halo langsung ibu-ibu sekalian hari ini teh pengajian janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban oang-oang cik ngadengnya dan datang bae supir kiai berhubung nu kieu Madinah tas leutik napan lain duit bah pan kabeh ge mawa tas leutik ngeun dieu sina kunaon ku parukunan sasolawatan
ganti deh judul sesulawatan aja Kiai supir dan datang. Lumpat sakabeh jalma di udag-udag neraka cikula ganti tausim kumaha Kiai lumpat sakabeh jalma di udag pagawe Bang Emo Bang Emo lalu lama kan santri tiga tidak kayak pelet dari apa itu hayang kajen dapat ditawaran pelet malah ju aratoba santri mah nah hutang Bang Emo dari ala ulah dibayar pan pegawainya parawan mungkin dari yang diudag-udag gitu mak supir kan datang begitu supir datang maka langsung digas kurang ngaji nyaho karena tujuan orang herot bahwa orang teh bakal mah ulah tak orang hadirin Kanjeng Nabi anu pirasapun Allah Habibullah wa Habibuna Abdulul Makhlukat Abdulul Mawjudah buktina Kanjeng Nabi maot betul dulu namanya nu bobo mah ulah dipaehannya bener di orang kakak bobo mah boro-boro maehannya boro-boro karena kita bege kabogoh labu seetik abuhnya neng arunnya arun jadi tamu jadi pamajikan tuh bobo pamajikan musruk malah kurunan suluh gede teh dina sawah teh musruk kita lagi nasukan aunya neng ento boro-boro ngomong kumak mata kita bolor dalam aja berbedaan kenen maksud minta dibawa kenyah orang apel teh anu bebene mau kacang sup mau martabak mau matra yang papan kawan pikang hayang daugan jadi alapan tuh bisa naik kala-kala kami mendingan turun galur pan kaciri nu teu bisa naik manya eta dimulai dalam palengan sampai banget rapat kabeh kana secara bisa mah paling kita palengan dampal suku nganceleh kaluhur iya mah telok napa anu teu bisa mah taburu komunitas ka bebene isin aing gengsi dipaido ku bebene mah rapat kabeh eta marang sud kaluhur dimulai banget sampai dampal suku atuh kali-kali adu kenjeng tengah kalapanya langsung galur eta kokolor suwe cempak nyinglin tanyut punten leh ini peri datang ke tengah teh laut dan kalau jauh ke hadap dalam bebenya mah dianak senyum dong pingpan larang sudah beka lora putir kondaugan ini nu ngagedebut dua jarak jeung bebenya nate ya nyerinya kak entoh jadi gitu bareng setengah modal ya Kanjeng Nabi kekasih Allah tapi akhirnya kan mati juga beliau wafat dalam usia 63 mas mak punten ya kan ini abi penghormatan kan ini mah jangan ini kula jeung ini urang biasa sarua pada ini nah bisi ayak kuari ini umur nangges 62 tahun 11 bulan ya 3 minggu genep poe sajongjongan berarti umur mana mun dulu umur kali panggil Nabi ngan sajongjongan apa Kanjeng Nabi umur kali kitu mun geus leuwih ti sakitu berarti umur bon urang nyawa karena tujuan urang bahwa kita hidup untuk hidup artinya apa hidup untuk hidup sesudah mati cuma satu kali dha'iqatul maut ngasaan doang paeh masa eutik kalau kekebelanan kalau kayak ngasaan ka jobeak sadulang saeutik engke mah hirup deui yang iraha urang yang di alam akhir tampukkeun kurang ke di alam dunia kene jadi urang rumah tangga pikeun milarian ganjaran di alam akhirat orang bermasyarakat pikir berganjaran akhirat itulah dicontohkan ku Kanjeng Nabi ulah sampaikan jadi golongan rajulun la yadri wala yadri anahu la yadri jelma bodoh tapi tersadar karena kabodohan nu terakhir padahal bodoh tapi telok daek ngaji laju kanu ngaji ngomong kieu lah darah yang ngaji bae kalakuan mah teu endah kene kami nu telok ngaji enak tik juri kudu sok ngaji getena atuh komoteng banget dia
nusok ngaji gecan pugu ka surga tuh begitu nama ngan lamun nusok ngaji can pugu ka surga dia puguhna ka mana itu mah ngan minimal urang mah geus berusaha mah mun ibarat barang beuli teh urang macentong mah geus boga jeung gayung ngan tinggal ngagunakeun doang maka lamun barang beuli anu bermanfaat ngaji amalkeun ilmu na pake ilmu nah sabab akhlak kanjeng Nabi Al-Qur'an dijabarkeun ku hadis dijabarkeun ku asar sahabat dijabarkeun ku keterangan ulama kitab-kitab koneng dibacakeun ku guru urang dibedakeun ka urang eta akhlakna salat kanjeng Nabi eta nu dina kitab fikih dibedakeun ku guru urang maka urang bakal salamet dunia bakal salamet akhirat amin ya Allah ya Rabbal alamin tangannya ya Allah bejuri kayak ibu-ibu sadayana urang ngadoa ka Allah sabab cenah ge lamun dalam kumpulan ke maca shalawat ka kanjeng Nabi maka orang dikategorikan jalma anu rugi maka sebelum orang diakhiri maka sasarangan maca shalawat ka kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asabil abrohi wa Muhammad Rabbi. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asabil abrohi wa Muhammad Rabbi. Maka sholawat urang bakal diberikan ku kanjeng Nabi malaikat Jibril ka kanjeng Nabi bahwa urang saat aya maca sholawat kanjeng Nabi jika kanjeng Nabi kula ge hatur salam ka umat kaula urang cangkeun anu aya maca sholawat ka kaula. Alhamdulillah kun masofa wa makadar bila tepik walidayya wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.